Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kiliksa teu karaos. Ayeuna nincak bagian ka-22 para wargi. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Kasugri kaum dangu di mana lingihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga atuh para wargi. Dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang urang lajengkeun. Upami nu disebat ye para mitra sadaya kamari para mitra sadaya gitu. Kamari mah sadinten sateacana ayeuna namina kamari para mitra. Sadinten sateacana ke ayeuna namina kamari gitu. Tah eta para wargi namina kamari kitu nya. Sadinten sateacana ayeuna namina kamari. Mangga atuh dongeng urang lajengkeun para mitra. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga atuh para wargi carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui acara matuh dongeng urang lajengkeun. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-22 dina akhir bagian ka-21 urang sami-sami parantos ngabandungan harita ading keur ngayakeun komunikasi. Cek basa ayeuna. Keur ngayakeun hubungan nyaeta keur ngayakeun obrolan sareng Gatotkaca. Mangga atuh para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-22. Para mitra kaum dangu, barang harita Gatotkaca ngadenge keterangan ti ading, yen cenah sabenerna Arjuna teh geus ngarebut kabogohna, Gatotkaca tuluy nyarita. Ari kabogoh mamang saha ngaranna, di mana dipalingna? Cek Gatotkaca beuki panasaran ngan ayeuna mah leuleuy ngomongna. Di paling lama di lemur Cibonteng ngaranna Nyi Nining. Eta teh kabogoh mang, tapi dipaling ku Arjuna. Nu matak ayeuna rek dibawa balik. Ngan hayang modaran heula si Arjuna, kajaba lamun manehna daek masrahkeun Nyi Nining ka mang. Tangtu moal dinaon-naon. Kitu saenyana mah Den. Heug, kaharti kitu mah. Baik atuh geura bereskeun kaula moal pipilueun. Permios mamang. Piur Gatotkaca hiber. Sakilat ge geus teu katempo ku ading, keur nu lalajo surak di barungku keprok. Rame didinya gamelan beuki ngungkung nayaga baleger kabe. Para mitra sadaya, si horeng mah Gatotkaca ge mung kana ulu biung kana urusan pribadi mah. Lamun eta meureun ading rek newak Arjuna teh urusan nagara, kakara dibelaan ku Gatotkaca. Ai urusan pribadi mah sangeuk cenah Gatotkaca para mitra sadaya. Nulungan oge kitu. Margi awon kalakuan ieu Arjuna ieu. Pulang paling kabogoh batur mah urang teraskeun. Arjuna, biji sia. Ya aing si Tria ti Cibonteng nu bakal tanang makalangan. Ngarebut bapa mah kabogoh ti leungeun sia deuleu. Hayo, urang pada nyekel bedog milang raheut. Ading susumar nangtang perang ka Arjuna. Na atuh ari sabruk teh nubruk horeng Arjuna datang prawargi. Lantaran ambak ditangtang perang jeung deui geus ngahina ka panakawan sarta geus ngagareuwahkeun Gatotkaca nu keur diteangan. Tapi untung ading taki-taki barang datang Arjuna tuluy nyincet. Seak ngaheubatkeun bedog tapi Arjuna rikat luncat. Hiuk beletak leungeun anu dijieun tina kayu teh kana tarang. Karasana peureus kabina-bina. Waduh. Nyeri geuning awas ya. Ading kukulutus seak narajang ka Arjuna. Tapengan sakilat pisan pramitra Arjuna najong kana gado ading. Lengak. Bru ading rubuh bedog ampir murag. Keur nu lalajo surak kenang dipadungdungkeun. Kecrek teu eureun-eureun meni ngajek jerek nu lalajo ngaguruh bakat ku ato. Surak jeung keprok taya eureuna. Hayo hudang deui geura lawanan kaula. Arjuna ngulinting bari nangtang. Kuniang ading hudang tetempoan geus mimiti ranyai lantaran panarajang ti Arjuna nyaan matihna. Montong waka suka bunga sia pila kadar kayu. Sakali ngadek amuradul deuleu. Na dikira rek sieun aing ku sia. Moal deuleu. Aing moal sieun ku wayang kai.
Ye rasakeun bedog aya. Ading bari tuluy narajang ka Arjuna, bedog ngolebat kana tarang. Mun keuna bakal pencar da pugu sirah Arjuna tina kai. Tapi mata kaget barang bek mending ngaburi nyai lir ngadek wajah. Atuh molohok ading asa teu percaya kana tetempuanana. Sedengkeun Arjuna ngan ukur seuri. Mana buktina caritaan anjeun teh? Tongahina sakali deui ye. Ading nafsu. Seak ngaheumatkeun bedog Paramitra sarta Kertanaga. Hiup cekok kana tarang Arjuna. Ngaburi nyai jiga tadi Arjuna teu naon-naon, tetep ajeg teu nyek teu cecel teu bocel. Hah? Geuning kuatan sia teh, hah? Ading colohok bengong. Manehna geus mimiti sabaer ngahareupan Arjuna. Lantaran nu disangka kai teh bet kuat jeung gagah, nyaan lain bobohongan. Omongan nyinining teh Arjuna gagah sakti mandraguna moal eleh ku ading. Jalma nu sombong jeung takabur bakal narima akibatna. Ye rasakeun pamales kaula. Moal make pakarang cukup ku ieu. Kalayang Arjuna Paramitra luncat ka ading, hiu cebet nampiling mending ngaburi nyai karasana. Leng ading lieur kudu pruk-rubuh kana gebog. Geureun lalajo surak, malah kadenge sora awewe nu moyok koreng nyinining. Ayo lawan Kang Ading, buktikeun omongan teh. Nah nya rek kuat ngelehkeun Arjuna, kitu ceuk nining. Malah bari jeung keprok tarik naker. Lalajona pindah ka hareup bakat ku hayang sidik atuh ading meuni panas hatena. Harita teh Paramitra sadaya. Meuni panas hatena. Lajaba nyeri sirah urut ditampiling ku Arjuna, suku geus mimiti leuleus ngan amarah tetep ngagedur beuki gede. Setan alas ya. Ngahina ka aing, rasakeun panampiling aing. Ading ngasupkeun bedog kana sarangkana saberut narajang ka Arjuna. Pereup nu buleud ngalayang bangbaraan cekok keuna tarang Arjuna. Kuak ading ngoceak lantaran leungeun karasa peureus jeung lain lumayan. Waduh, tobat aduh nyeri. Bro ading rubuh. Awak asa leuleus daya tangan pangawasa malah keur kitu teh. Ditampiling ku Arjuna puguh we geus teu bisa walakaya deui. Tuluy gegerungan cebet ditampiling sakali deui karasa panas pating hareab asa direrab. Nyeri asa nyelek kana hulu angen. Ading geus teu kuat nangtung sirah lieur asa ngubeng. Bumi alam asa tibalik tetempuan ranyai kararoneng, malah mah lieur sarembel asa rek uta. Tungtung nangarumpuyuk dina gebog, les teu inget di bumi alam. Ading kapaehan eleh jajaten teu kuat ngalawan Arjuna. Geureun nu lalajo surak deui keprok jeung pating saruit meuni rame. Gamelanang nengnong kecrek ngajek-jrek. Tukang alok ngahaleuang ngajajapkeun dalembutan ading ka alam nu samar-samar. Kaayaan ngadak-ngadak keuman ari nyinining bungah lain di kieuna, lantaran kabogohna unggul, Arjuna nu jadi kemang hate nyinining aya dina kameunangan. Tuh da nya gagah Arjuna teh. Kang Ading teh kuateun kalah ka omong we gede Kang Ading mah buktina eueuh. Keun sina karasaeun ngarah teu ngahina ka aing. Sina nyaho kana kagagahan Arjuna. Nyinining ngomong sorangan padahal di dinya loba jelema lian nu lalajo. Tapi kawas nu hare-hare taya nu malire ka nyinining. Dalang nakolan deui kotak meuni noroktok, kecrek ngajek-jrek bari ngahaleuang. Ngabejakeun kaayaan musuh Arjuna neruskeun lalakon tadi. Tuluy para putra Semar pating torojo nepungan dununganana nu geus unggul jurit. Atuh gereng ngabojeg deui silih tempas bari silih poyok. Nu lalajo tamah harita teh Paramitra eak-eakan bakat ku bunga. Ari ading tetep ngudupung dina gebog. Taya nu malire, taya nu daek nulungan, malah nyinining ge tega naker. Cag urang tuna heula carita ading para waritra nu keur meunang tunggara. Lantaran apes kasoran di medan laga, eleh jajaten ku satria panengah Pandawa. Kitu deui nyinining anu keur bunga, urang tuna heula lantaran masih keneh pogot lalajo, teu inget kana balik poho ka lemur jeung poho ka ilung bapa. Ayeuna urang malikan ka tukang para wargi nyaritakeun rombongan aki antri nu rek ngajajapkeun monyet teh. Harita kira-kira wanci pecat sawed geus tarpi ka sisi leuweung, malah geus teu kapoyanan lebah dinya da poek ku kakayon nu jarangkung gede. Aleuta nu jajab teu aya nu nyarita, monyet nu ngaku ngaran Nyimas Korowelang ngiclik nuturkeun ka aki antri. Sajeroning di perjalanan taya nu kajadian naon-naon oge teu aya nu cacarita. Barang anyogay di tempat nu caneom jeung geuman. Aki kantri ngarandeg heula leumpangna. Terus sarerea eureun bah jilun melong ka monyet bulu pundukna muriding ras inget kana kajadian peuting tadi.
Rek tepi ka mana ya Ceki? Di mana nagarana sakadang kunyuk teh? Dasa jauh ieu teh geuning geus aya di tengah leuweung. Bajilun bangun anu seunggah. Geus hayang balik deui ka lemur embung lila-lila teuing aya di leuweung. Malah mangkurip ge sarua embung jauh teuing ka jero leuweung. Da hayang buru-buru neangan anakna nu can aya laratanana. Mohon ge dugi ka dieu we atuh da sarua ieu ge leuweung. Abdi mah rek terus neangan pun anak susuganan aya milik bisa tepung di pileuweungan. Dari lemur mah teu aya geuning ceuk mangkurip. Ih nu matak eureun ni dieu oge aki teh hayang ngagunakeun waktu keur neangan nyining. Jiga nyanganteurkeun sakadang monyet mah cukup we nepi ka dieu. Da geus aya di leuweung ieu oge. Jawab aki antri bari tuluy ngareret ka monyet. Samemeh aya deui nyarita monyet rek lirikat luncat kana tangkal kai. Tarekel manaek meuni gancang bangun rusuh ku sarerea pada melong. Akhirna monyet cumagug dina dahan kai tuluy molohok ka handap. Tapi teu disada ngan sorot panon bangun anu handeueul teu laksana kawin jeung Bahjilun. Jung geura balik ya. Montong ngarep-ngarep aing da geus lain-lainna deui leuleuk. Ayeuna mah hare-hare hirup we da. Geus boga alam sewang-sewangan kaula di alam manusia sia di alam monyet. Ceuk Bahjilun bangun anu keheul. Hayang geura pajauh jeung monyet da sieun nagih janji. Tapi monyet henteu nemalan jeung henteu init deui cicing di dinya. Kuing bae Abah antep sakarepna. Da ayeuna mah geus aya di leuweung, geus aya di alamna. Nu kudu balik mah urang. Sabab urang mah lain di dieu lemurna. Yuk tuturkeun aki. Cek aki antri bari ngaleos balik deui ka jalan nu tadi. Ningalkeun monyet nu geus aya di tangkal kai. Ku sarerea direret ampir bareng minangka pileuleyan. Bering nuturkeun aki antri. Sare arinit deui nu da geus beres ngajajabkeun monyet. Padahal mah taya kajadian naon-naon teu kudu diabring-abring. Nyesot teh darek init bakat ku panasaran hayang nyaho kana kajadian nu saterusna tapi teu aya nu aneh. Kaayaan leuweung meuni geueuman sora sasatoan patemalan mata keueung. Manuk-manuk recet di sarada di luhur. Sawareh keur pating keleper kawas nu hayang sidik ka urang manusia. Kaayaan leuweung para mitra meuni geueuman. Sora sasatoan patemalan mata keueung, makhluk-makhluk recet di sarada di luhur. Sawareh pating keleper kawas nu hayang sidik ka urang manusia. Barang tepi ka hiji tempat nu rada hegar meueusan. Reg deui aki antri teh eureun sarerea ngarandeg melong ka aki antri harayang nyaho kana pilampaheun saterusna. Ayeuna kieu Bahjilun kitu deui ka Pak RT jeung ka nu sejen. Kulantaran tugas urang teh geus beres, Bahjilun geus salamet, monyet siluman geus balik deui. Ayeuna mah urang mangpaatkeun waktu we, urang bari neangan nyining. Susuganan aya di pileuweungan. Ngan aki mah rek terus muru ka lemur kole jeung lemur Cibonteng. Lain Cibonteng, Cibunteng gedang. Susuganan di dinya aya laratanana. Ngan ulah babarengan kapaksa we kudu dibagi. Ngarah walatra ka unggal tempat. Pek milih pibatureun. Kumaha luyuna ngan aki menta batur saurang nya tanajang RT. Urang bareng jeung aki. Cuma ngaki ngiringan kuring mah satuju pisan, cek Pak RT. Keuna tu Abah jeung mangkurip duaan. Rek ngapruk leuweung sugan aya milik. Ngarah regreg ari duaan mah jeung deui lamun nyinining kapanggih ku Abah, moal aya nu ngarebut ari bareng jeung bapana mah. Da moal sisirikan, lamun Abah bareng jeung Nulian contona bae jeung Jang Iwo. Heug nyinining kapanggih lapur bakal parebut. Da teu hade ari awewe hiji lalaki dikawin. Heuh, awewe hiji dikawin ku duaan mah. Da kitu maksud Abah teh. Cek Bahjilun teu era-era. Tegas jeung daria nanakeun geus buleud hate nu sejen pating serengeh ngarti kana eta carita. Nya heug wae atuh pek atuh geura teangan kuduaan. Ngan anu sejen mah pek nurutkeun ka hayang masing-masing najan rek ngarala suluh atawa hoe oge prak. Ngan wayahna kudu bari neangan nyining nya. Malah para mitra sadaya naremalan sargutna keur nyebut mangga. Atuh ari geus asak badami kitu mah tuluy bae misa. Aki antri bareng jeung Pak RT, Bahjilun jeung mangkurip. Nu sejen misah jadi 3 rombongan, tuluy init muru tujuan sewang-sewangan. Tujuanana sarua rek maruruh nyinining. Bisi aya nu mawa ku siluman ka pileuweungan.
kocapkeun mangkurip jeung Bahjilun harita tuluy lalempang duaan maju ka tebeh kaler. Beuki lila beuki jauh jeung batur. Malah akhirna mah para mitra teuing di mana baturna dageus teu kanyahoan tujuanana. Harita Bahjilun jeung mangkurip anyog ka sisi walungan. Caina ngagulidag jiga nu banjir sorana seah ngaguru. Tapi herang meninga genyas kawan tu cai nu bijil ti pagunungan nu leuweungna geledegan. Reg mangkurip eureun manehna rada bingung teu wani meuntas walungan. Waduh, manggi walungan urang teh ieu mangkurip. Kumaha nya mang naha meuntasan atawa kumaha? Rek ka mana tujuan urang nu sanyana? Bahjilun harita melong kana cai walungan. Nu tetep seah ngaguru. Nya urang kudu meuntas balantaran daerah sakuleuneun walungan teh geus kaider ku batur. Pasti batur moal aya nu meuntas. Jadi najan hese jeung rada berat ge kudu meuntas urang teh. Tapi di mana nya sakira amannya sabab di dieu teh caina tarik yeuh. Jeung sisi belah ditu tuh gawir tuh ongko. Jawab mangkurip bari melong ka peuntaseun walungan. Memang gawir cadas nunang tawing jeung deui bari jilan cai ti dinya. Loba lukut jeung areuy-areuy nu akarna pating garebay panjang meuni rambai ka handap. Ayo atuh satuju pisan mun kitu mah. Tu kabelah hilir sugan aya nu lempar atawa susuganan aya tangkal kai nu condong ka walungan. Urang meuntas kana kai. Bahjilun nunjuk ka kaler. Naam atuh bah. Tuluy duanana leleumpang maju ka hilir sajajalan jeung majuna cai. Sajalan jeung majuna cai duanana satujuan kap sapikiran. Pada hayang maluruh ka beulah wetan walungan. Susuganan bisa manggihan laratan nyinining. Najan pamohalan oge keukeuh hatena mah merod hayang kadinya. Lantaran geus loba conto nu arane ngeunaan bangsa siluman teh. Akhirna nu duaan tarpi ka hiji tempat walungan teh di dinya mah leuwih lebar. Caina ngampar henteu jero teuing jeung teu tarik. Loba batu nu parentul di tengah walungan. Ngan di sisina mata keung. Loba cariwuh jeung kipaku matak betaheun oray sanca atawa oray bungka. Reg Bahjilun eureun manehna melong ka peuntaseun walungan. Hatena rada seber. Ari caina mah deet mang, pasti babari meuntas ya. Tapi di ditu rada pikasieun je kumaha mun aya oray mang. Sabab dina tempat nu kitu mah betaheun pisan bangsa oray teh. Sok loba bangkong atawa cakung, ceuk Bahjilun bari nunjuk. Manehna keung nempok kitu da puguh di dinya teh meuni geus sohor sapanjang walungan eta mah loba oray sancan. Nya mun asa-asa mah ulah atuh bah da kuring rada keung ieu teh. Mending urang ngaler we saeutik mah sugan aya nu rada aman. Tong maksakeun ari setengah hate mah bising cilaka. Ceuk mangkurip bari tuluy ngusap beungeut. Hatena sarua rada hemar-mir meuntasan walungan lebah dinya mah. Sieun ku oray, barang keur ngaromong kitu gorobas peuntaseun walungan. Aya nu ngagorobas dang daunan oyag jiga kagalei sato badag. Puguh duanana ngararenya greuwas bareng marlong ka peuntas. Harita para mitra Bahjilun tuluy nyarita. Walah, bener mang tu aya sakajang oray. Yai, kuluna dia meuni sagede ulu doma. Sagede kumaha awakna nya. Bahjilun mundur dua lengka. Padahal ka oray teh jauh kahalangan ku walungan nu lebarna kira-kira 8 meter. Paingan keung bahyu urang leumpang deui tong nempokeun oray bisi matak seber kana hate nu akhirna buntu kalakuan. Heueuh bener. Keun bae da jauh ieu. Jeung deui keur nginti peucang meureun atawa ngudag cangehgar nu rek ngarinum ka walungan. Duanana laleumpang maju ka hilir. Najan sieun jeung keung hatena diteger-teger lantaran bisi matak buntu kalakuan. Bisi teu aya wawanen keur maluruh nyinini. Akhirna nu duaan tepi ka nu rada aman. Di dinya mah walungan rada caraang ngan ukur loba jukut pait jeung rungkun kokosongan. Cai teu pati tarik jeung loba catang nu malang dina walungan. Atuh peuntaseunana lempar deui. Moal matak sieun ku oray atawa sato liana. Terus duanana mareuntas sakapeung mapai catang sakapeung ancrug kana cai kalayan ati-ati. Deuli lage mangkurip jeung Bahjilun geus tepi ka nu dituju. Salamet bisa meuntas kalayan gampang tuluy leumpang maju ngetan. Di dinya geus kadenge sora cai nu nyurug horeng ngadeuketan curug Cikidang. Datangna ti beulah kidul. Data di bijil ti leuweung puguh duanana kaget. Data dina mah teu boga niat rek kadinya tapi geus teu bisa ngarobah tujuan.
sabab kanu sejen jalan hese mun hayang ngaliwatan jalan nu rada babari nya kudu mentas walungan ka urut tadi sasat balik ka urut atuh kapaksa duanana neruskeun dalam pahanan. Waduh, cilaka man. Urang teh maju ka Curug Cikidang ieu mun moal aya jalan sejen nu leuwih gampang. Kumaha atuh nya moal naon-naon gitu? Keun bae bah kapaksa ayeuna mah urang kadinya we sakalian. Keun bae da kuring apal kana kaayaan di dieu moal matak balai. Ngan ulah kapunduk curug kapaksa kudu kahanap. Mungkin anyog galeuwi teh malamang kurip bangun teuneng. Bakat ku hayang yakin kana kaayaan anu jadi anak. Hapunten. Bakat ku hayang yakin kana kaayaan anu jadi anak. Susuganan di dinya aya laratanana. Nya teu aya naon-naon atuh. Asal puguh tujuanana we mang. Keun wae. Najan ka sisi leuwih oge tapi kudu hati-hatinya bisi aya orai sanca. Sabab di dinya sok loba orai deui. Loba beja jeung bukti ongko. Bah Jilun keukeuh sieun ku orai lantaran geus jol deui ka tempat nu matakeun. Nya tuturkeun we kuring sugan we moal aya naon-naon da urang mah teu boga niat jahat. Maksudna gerek maluruh nu jadi anak. Mangkurip teu boga niat jahat para mitra tuluy mengkol ka beulah kenca. Jalan nu disorang beuki rembet jeung mudun rada leueur ngan loba keur pamuntangan. Duaan beuki deukeut harita teh para mitra kana sisi leuwih. Sorat cai nu nyurug beuki tarik kadengena ngaguru handaruan, mata ketir. Jeung mata kukurayeun tapi Bah Jilun jeung Mangkurip taya kasieun. Da hayang neangan nyining. Sanggeus ngaliwatan gawir srog ka sisi walungan nu caina ngocor tina leuwih. Nu engkena bakal ngamuara ka walungan nu tadi. Jeleng-jeleng Mangkurip ngaluncatan cai. Teta lepa kana batu nu parentul di dinya. Diturutan ku Bah Jilun akhirna duanana anyog ka sisi leuwih. Reg duanana areureun melong kana cai nu buburialan mata kukurayeun. Kaayaan di dinya jiga di kawah setan, bulu punuk ge teu weleh pating puringkak. Tapi nu duaan bandel keukeuh ngajaranteng di dinya. Melong kana cai kawas anu hayang sidik nu kadenge taya deui lian ti sora cai nu nyurug. Sora nu sejenna mah kasilep da puguh curug teh tarik pisan sorana. Yu urang kakaler mang, ulah lila teuing di dieu atuh. Bah Jilun ngajak indit bari noe leungeun Mangkurip. Yu atuh da di dieu mah teu aya naon-naon iwati cai nu mata ketir sarta mata keueung. Tapi ka mana saterusna bah piraku rek balik deui mah. Ulah waka balik urang teh angan ka dinya we tah. Nah mah atuh abah ti heula. Bra duanana ninggalkeun sisi leuwih. Pating keteyep lalaunan leumpang na ge teu bisa gancang lantaran loba cucuk riwut jeung areuy Garut. Tapi najan kitu teu burung salamet anyog ka hiji tempat nu rada negla. Nu duaan ngarandeg di dinya rurat reret ka kenca jeung ka katuhu. Barang direret ka handap tangka caringin Bah Jilun meninggal lenyap. Sabab yakin jeung teu samar manehna nempo jalma nu ngalungsar dina akar. Jika mayit nu geus lila nyampai bangun leuleus. Man. Aya naon, Bah? Aya mayit tuh, sahanya? Boa-boa. Bah Jilun nunjuk ka handapeun tangka caringin. Nyaritana teu kebat da hatena tagiwur. Atuh Mangkurip ngarenjag greuwas terus melong kanu ditunjuk ku Bah Jilun. Walah. Sahanya bah, yuk urang sampeurkeun bisi perlu ku pitulung. Ngan yakin ari anak kuring mah lain da jiga lalaki eta mah. Nama atuh dan nya kudu disampeurkeun ngarah yakin. Duanana tuturubun muru ka handapeun tangka caringin. Ayeuna semurusuh teu malire kana cucuk nu ngaitan bitis jeung leungeun. Malah Mangkurip setengah lumpat harita teh dituturkeun ku Bah Jilun. Barang srog duanana ngajenghok bakat kureuwas sabab nu ngalungsar dina akar caringin. Tayalian ibati ading nu kapaehan. Nu penting tadi ditampiling ku Arjuna nepi ka kapaehan. Aduh geuning jang ading dieu teh. Aduh. Buah-buah maot bah. Nya. Nakunaon atunya? Jeung deui aduh eta. Beungeutna meuni geuneuk. Buah-buah dipacok orai mang. Cing pariksa. Geus maot eta wacan. Nakunaon atuh maneh teh sading? Bah Jilun ngahlas hatena bari nempok kitu mah. Teu tega nempo sobat nu meunang musibat. Najan kumaha bae ge ka ading teh sobat medok. Nya bah. Kudu dipastikeun sing yakin maot atawa lain ieu teh. Cik urang teh Mangkurip ngadeuketan ka ading nu nyampai dina akara jiga nu leuleus. Gap dicekel pigeulang leungeunna tetela karasa keneh keketegan. Tuluy ngarampa dada karasa jajantungna deg-degan keneh.
atuh yakin ading teh nyawaan keneh da memang teu maot ngan ukur kapaehan urut perang jeung Arjuna. Alhamdulillah hirup keneh bah kumaha nulunganana nya. Ulah loba mikir mangkeun urang payang ku Abah. Urang bawa kanu aman bising kaburu aya oray atawa sato galak liana. Keun ku Abah urang bawa. Bajilun ngaragamang kana awak ading. Maksudna rek dipayang tuluy rek dibawa nyingkah ti dinya. Tapi memeh dipangku ading ngulisik-usik nyeh beunta. Nyah beunta pramitra nyeh maseri. Nyah beunta tuluy hudang lalaunan. Kawas nu kakara hudang sare puguh Bajilun jeung Mangkurip bungaheun sabab ading geus lilir. Tah geuning geus hudang. Teu kudu salempang, Mang. Salamet ya. Oh, bahkeun di sina kumpul heula pangacianana. Da pasti masih keneh lulungu tu geuning culang cileung jiga nu heran. Mangkurip melong ka ading nu keur luak lieu tuluy ngusap beungeut. Panonna kekereuceuman, tarangna kerung hatena can pati teteg. Ku Bajilun ku Mangkurip diarantep can ditanya, diparlong we kuduaan teh para mitra sadaya. Tapi bari taki-taki, bisi ading pipikiranana sasar, bisi kabawa ku sakaba-kaba. Tapi ading teu kunanaon geus lilir sarta teu kungsi meunang kacilakaan anu matak salempang. Da gelut jeung Arjuna di alam anu samar, di alam anu teu kahontal ku akal matak lieur pikeun ading. Beuki lila ading beuki eling pipikiranana teteg deui pok ngomong. Ai jiga Mangkurip jeung Abah ieu teh. Aya naon kadari ieu? Cek ading jiga nu heran pisan. Sabab manehna geus disanghareupan kuduaan, malah Bajilun ge deukeut pisan da tadi teh rek mangku. Bener ding. Abah ieu teh kabeneran manggihan maneh keur ngagoler we dina akar. Na kunaon atuh maneh teh? Kumawani sare dinu kieu. Nya teh sieun ku oray atawa kumaung? Abah mah ngaliwat ge keueung ka dieu teh. Jawab Bajilun bari melong, hatena ngarasa bungah tapi campur jeung heran. Nya jang na kumaha ieu teh mimitina atuh. Matak heran mang kuring ge bingung, tapi kumaha atuh nya? Yeuh, urang baralik asieun di dieu mah. Ye bulu punduk pating puringkah kawas rek aya nu pikasieun. Ading teu wani ngabejakeun pangalamanana sabab manehna ngarasa yakin. Ye nu duaan moal percayaeun lantaran kumanehna ge teu kaharti asa dina pangimpian jeung asa teu pararuguh. Nu matak para mitra sadaya memang kaaya nu kaalaman peuting tadi asa dina lamunan atawa sawangan kosong. Oh bener ulah waka ngawadul di dieu ding. Sok sieun urang nyingkah heula ngarah tetep. Abah ge keueung di dieu mah yeuh atuh bisi leumbang. Wana teh bisa leumbang teu? Mun teu bisa rek digandong ku Abah. Bisa bah da teu kunaon kuring mah jag-jag waringkas. Ngan hate teh rada teu teteg teh bisi aya naon-naon nu baris tumiba ka kuring ayeuna. Yeuh urang baralik urang nyingkah ti dieu. Jung ading nangtung memeh init ngarampaan heula saku baju. Tetela duit aya keneh pakaian teu aya nu robah, malah bedog ge aya keneh dina sarangkana. Ayo atuh jangkeun bae di ditu maca caritana engke. Engko mah geus sieun deui. Mangkurip nyarita bari singkil, hatena jadi deg-degan loba kahariwang bisi ading katipu ku siluman. Da geuning bet sare di tempat nu hara-haraeun. Nyanyam aduh tong loba omong di dieu mah. Bering tiluan ningalkeun tangka caringin. Sora cai nu nyurug tetep ngaguru, sora seah angin-anginan matak lalawang. Nu tiluan pating korosak, nyorang nu bala nincak dahan garing jeung daun anu ngayang di handap. Tiluanana jarongjon ngajauhan leuwih Cikidang. Sanggeus tarepi kanu aman para mitra sadaya. Bajilun harita teh eureun pangheulana. Gek diuk dina batu malah Mangkurip jeung ading ge dariuk ngan ading mah katara bangun lungse lantaran ti kamari can kararaban barang dahar. Beuteung lapar menimurilit. Tah tu manina di dieu mah ye. Moal loba kasieun teuing, cik geura cacarita ka Abah ding. Kumaha lalakon maneh teh nu sanyana? Naon sababna bisa anyog di daerah ieu? Pan kamari teh neangan dipilemuran lain. Cek Bajilun ngamimitian nyarita bakat ku panasaran. Nya jang mangge panasaran ieu teh. Nah kumaha make los-los ka dieu paneangan anak mang teh kalemur lain. Tapi nah jadi aya di dieu asa teu kaharti teuing. Mangkurip milunanya. Ading can wakanemalan manehna mikir heula nginget-nginget kalakuan nu peuting.
Nu penting tadi kalakonan sabab asa dina pangimpian, tapi barang dirasa-rasa bet asanya, jeung napel dina ingetan sabab yakin lain ngimpi. Ras kana caritaan nyinining, ras kana kalakuan basa gelut jeung wayang golek, bet matak heran ka bina-bina. Kieu lalakonna teh bah kitu deui ka mamang ye, ading eureun heula nyaritana. Tuluy melong ka langit siga nu jauh panindeungan, hawar-hawar kadenge sora curug Cikidang, sorana les-lesan. Kuring teh memang niatnya nganyinining, malah mare kapilemburan rek tatanya ka nu geus wawu. Sapoe kamari beak dipake ngubak we. Dimaksud teh sugan aya milik kitu tah. Nyata ngubak sabudeureun lemur, terus leumpang sakaparan-paran. Hayang bisa tepung jeung ninining atawa meunang laratan. Tapi bah kuring teh sial. Lantaran anteng teuing mikiran ninining nu akhirna teu sadar kana lemah nu ditincak. Teu eling kana jalan nu disorang nyaho-nyaho geus burit. Kukurubutan di nu bala beuki lila beuki hese jalan. Da atuh ana reup teh poek jalan anu katempo. Uyup ayap ciga lolong jalan teh teu katempo bah. Horeng asup kaleuweung geledegan hampir we teu bisa balik deui. Malah geus teu ngaharepkeun salamet sabab teu nyaho kana jalan jeung tujuan. Poekna teu katulungan, teu nyaho kaler jeung kidul. Jaba pikiran geus tagiwur teu puguh rasa. Tapi untung bah kuring teh ngadenge sora cai di walungan. Tuluy dijugjug nyaleumpang mapai sisi walungan bari jeung dimimilik aya milik sugan aya milik. Leumpang di paparah mun tigebrus kana jurang teh moal aya nu manggihan. Ngan sanggeus lila lumampah, pikiran kuring jadi robah. Rarasaan asa ngamang, nah atuh inget-inget teh geus leumpang di jalan satapak kayan remeng-remeng. Jeung ngadonge sora gamelan deui kuring teh. Tuluy ku kuring disampeurkeun, serog ka jalan nu rada lega, malahan loba jalma nu kapanggih. Ngan teu bareunang ditanya hare-hare we, terus kuring leumpang mapai jalan. Pikiran bungah lantaran manggih lemur. Lemur naon teh? Ceuk Bah Jilun ngengklokan. Kungsinya lantaran teu aya waktu keur tatanya harita teh jeung deui pikiran teh asa teu paruguh. Dan nu inget teh kan nyinining ge wungkul, malah kana awak sorangan ge hampir poho tapi untung we bah bisa tepung jeung nyinining malah mengobrol di lapisan. Di mana jangna atuh teu dibawa balik. Mangkurip meuni curinghak lantaran geus lila hayang tepung jeung nu jadi anak. Tapi ading kalah ka ngahuleng manehna bingung. Hatu para mitra hatena deg-degan. Nah kalah ka ngahulang. Kumaha terusna ding? Nya nyinining teh geus kapanggih. Kunaon teu dibawa balik atuh? Kieu lalakonna teh bah. Mangga bandungannya ngan ulah moyok ieu lamun aya nu baris ngalieureun kana uteuk. Da kuring sorangan ge teu ngarti ieu teh. Ading nyarita dariana keur estu namahan kapanasaran pikeun duaan. Heuh kumaha atuh ding asa hararese teuing. Ari anak mang kumaha? Nya ding naon atuh nu aneh teh sok kada caritakeun ka Abah. Derek-dek ading nyaritakeun pangalamanana. Kabeh tayan nu diliwati miti anyog ka lemur nu keur ramean. Tug nepi ka danget harita atuh meuni colohok nu duaan teh. Teu ngarti tapi ge katarik ati. Sabab pangalaman ading teh teu jauh jeung Bah Jilun pada ngalaman nu aneh. Tak kitu pangalaman kuring teh bah jadi boro-boro bisa mawa nyinining nyawa kuring ge hampir paragat ku Arjuna. Untung sakieu ge dihampura keneh. Teu ditugel janggana ku Arjuna. Mun ditibanan Pris Pasupati atawa Pancaroba lah. Nah, meureun kuring teh geus hos. Hos saharita. Ieu ngan saukur ditampiri ngapi ka asa ngaguling bari teu eling. Ceuk ading mungkas kateranganana. Bah Jilun jeung Mangkurip ngadon ngahuleng bingung mikiran nyinining nu ngalieurkeun ka sarerea mung hanya ka waktosna ka bujeng see para mitra.